Milah ngawitan kidung muji syukur kayang agung nu parantos dan lantur kapara pamingpin mudaga bagjaan rakyat kurang ngeci sumur nu balageun Amin. sangkan hirup da sugih mukti tiara kalayan junung kuku tinggi turgu mati ente unggul kalindungan gedagu hiliwir angin sabab jadi keyakinan dua mempelai akhir nama pinanggi ngasih anuas pada matang atuh ngarasa anu geus bukti memang ya da hasil usaha Bapak Ingin sareng Bapak Dadang tos kasaksi sabab nurut geun aturan pituduh mah ti para bapak miwah ibu kasugri nu sami hadir ngaluhan da ieu hajat si maaf diminangka wakil nu kagungan ieu hajat para tatamu sejak kau Pak Iin teh hidung minang papanguhon ka Gusti Rubu Ijati anu daka umat panada abdi ka Gusti mugi pertikahan ya Allah
Gusti lagi rabi runtut rukun suka duka saka perih dua mempelai mugi si awet jodohna amin tebi marganing bilai diparazgeun rezekina dua mempelai hari hirup tentrem rek rapi dipiasi para sepuh diparuji ulah wargi tatangga mah urang ti sumur urang simpen pojok sami nyarang ente nguciwakeun diri dina lebet rumah tangga dua mempelai piconton anjeun teh dapada pamungkas nu kapihatur kasadaya nu nyakseni disuhurkeun datawakupna tebi marganing utami kirang panampianana para tatamu ti pamegas urang jirang urang simpen pojok mugi agung ka pribumi ka bapain ka urang Cisumur dangaha punten subur makmur nu dimaksud subur makmur nu dimaksud gemah ripah loh jinawi pinangtu bakal laksana dua mempelai bumati miara diri sukseskeun usaha urang amin ya robbal alamin hari moga Gusti nang tayungan alhamdulillah nama kidung geus menang sayangan sewang daharna sok we da bakal beresnya lah kita nyawer itu nyawer orang nyokot anu 60 nya 60 kata jadi sapadana teh opat teh nyawer teh lamun 60 kali opat ka sabaraha jareun ari kitu 240 tah kitu gitu nya ngan orang ngadung heula penting ngadung mah gitu nya ulah keur bungah mah deung teh ngadung
aing geus aya nyari Mang Gusti aduh Gusti mati lihat abah ina rengkot ya nyari aduh nyari Gusti aduh kayak gitunya aduh ama penting geus sabab dina padaringan sawer teh lamun dihareupi-hareupiahkeunna aya koneng aya tek-tek dikolot aya nod ayam teh jadi nod teh kumaha turunan nod lamun ieu hayam teh cek inungna teh patakok cenah kitu teh cek inungna teh patakok ai bijil teh gede aduh gitu bapakna teh gede gitu ai cek inungna batakok ngabareja teh itu ngomong gede kudu ditincak gitu pun baheula ari aya nama memeh mopok teh namping heula budak aya nama keun bae nya eta mah untuk kudu dimasalahkeun gitu ari aya nama baheula mah kudu ditincak sabab bobogohan oge pajauh-jauh gitu pelong-pelong gitu nya baheula tah jadi bisi teu hade gitu nah, maksudna ditincak teh supaya bucat ngarti ka panganten supaya bucat supaya hade budak teh ulah napikeun ngarugikeun ka kolot tak kitu teh hade nya aya dina supeniran teh muka kado gitu ai kadona teh kasereg gitu aya ngintip kolotna teh tah cenah bapak sereg-seregan berarti geus budak teh hade padahalan sereg nyokot kado tina dus tak kitu nya lamun dihareupi lamun aya tek-tek ya teh seueuh dibungkusan jadi dikalkeun aya samara aya gamir aya apu aya jame cengkeh di dieu teh diseupah ku sepuh tah lamun diludahkeun teh jadi beureum sugan cek apu teh kieu dalam mun aing moal beureum moal lah cek gamir henteu kitu sauyunan sarendek saigal sabobot sapiharean lamun dina rumah tangga mah diciduhkeun ku sepuh teh ngajodoh tah jodoh bisi encan anu manggih jodoh gitu tah ieu seureusnya gitu dimaningkeun nya gitu dimaningkeun dina malam Jumaah adalah Salasa ku seureus tah insyaallah tah kitu nya lamun aya koneng mah eta teh ciri asalna ieu teh koneng lamun katetesan apu bakal beureum tah gitu jadi lamun ecek ieu mah hate mah kudu istiqomah atanapi tawado ulah ka bawa ku sakaba-kaba rumah tangga teh acan-acan buruhna geus daek kitu rugi di ditu mah kitu tah kitu maksudna mah jadi dikana hatekeun lamun ieu koneng katetesan apu bakal beureum tah kitu jadi ulah tina koneng jadi beureum kitu hate teh kudu pancet mun koneng kitu jeung ieu lamun koneng dipelakeun tina sasolo bakal jadi saburuk kitu nya Pak Enang oke menang 5 ton Bapak Enang tina koneng menang 5 ton alhamdulillahnya eta teh ku kadaeknya kitu kadaek insyaallah kitu keun 2000 ge dangke ge naek nya kan si 2000 geus eueuh konengna tah kitu tong hari uang kitu tah kitu ibu lama panganten lamun dihareupi-hareupiahkeun nya kitu kana hate tawadu istiqomah kudu dulur terapi pemajikan salah kita kurus hidup tak gitu semoga bayatuh kurang ngadoa buat sasarangan buka sabaraha ieu teh salapan ayeuna kan poe naon ya Senin da poe Senin mah opatnya opat ribu dicokot ieu opat 4.000 Senin teh naktuna teh opat lamun Sabtu salapan ngan ieu mah juga nama naktu penganten ieu naktu poe nya gitu poe ieu jadi opat Senin gitu lamun cek hitung-hitungan kuno teh gitu ilmu kanyaho gitu sabab nyokot ilung eta teh tina rebo mata sok aya rebo wekasan lamun ka ustad ngenda cai gitu datang na panyakit teh lamun teu salah bener gitu tina inung suku teh kitu nya matak minta rebo wekasan kana geuning kitu mata di tempat inung teh lamun tina ngitung mah rebo teh kitu eta teh inungna poe teh rebo lamun raja nama Jumaah teh sayyidul ayam sayyidul fikoro sayyidul masaki alfut batani makom mamina tak itu maksudnya lamun apal tapi tak apal malieur mendingan nyakot rokok jeung si kopi intinya jeung tadi lihat amin ya rabbal alamin mangan nolak kana balaina bisa ngawitan mi catur rahmat
salam kapihatur kapangko nabi nu masur nu asih sering mitutur dangukeun maget istri bade ngawuruk putra putri piwuruk payus jeung santri mugia jadi pamatri kuring isin makan tenan ku sadaya nu mayunan disebatkeun naonan ngaluarkeun pajamanan tapi nada sukarela wireh bade nyawer heula nyukakeun pada kawula hapunten da bakalillah ngaluarkeun sakieu mah pada melanu di imah atuh dah lain percuma ngalap ganjaran walimah ulah kapalangnya sae urang tara unggal poe di dieu kieu nya gawe ngan saeyeun naeun bae jeung ieu ucap-ucapan lain heureuy karesepan lamun neukeun ngalenyepan hasilna matak nyekapan pikeun kolot jeung murah meunang ngabanding jeung sora mangpaat pikeun salira poma ulah ya Allah anu kawasa nu maparin nikmat rosa muga ieu paribasa nyangsang di badan manusia khusus ka ieu panganten supaya rarabi mukten darangkeun ku aranjeun pitutur hasil teu kinten Nyai Ujang dua nana tiwates poe ayeuna sing emut kabila-bila kapiuruk ambesirna tingkah pola nyai kacaroge pemanyai siran sage dipiwarang age-age poma ulah haresi naon diparentahkeun sing tumut ngalaksanakeun lampaku mah pangarsakeun kitu ku nyai jalankeun mun kasumpingan tatamu sing singer ulah kumamu sarta sing hade ngajamu ambepan megeteunya mun caroge rek lumaku sok nyandak naon babaku kop cokot sangakeun pangku ulah uyuh ayap kaku jeung elingkeun sing kamana mun caroge keur sepi mah ulah rek nyaba percuma palasir ningakeun imah di
sumping salaki sanajan teu mawari rezeki gewat papak taki-taki kitu tawi salabakti pacaroge nyai masing kukuh tekad ati masing pangku kawargi ularek angku sumawana mun salingku lamun nyai barang bikeun anu patut dirempukeun poma ulah disidemkeun memeh sok kudu bejakeun caroge raos manahna malika nyai asihna tah kitu aturanana lamun nyai sirna lamun nyai barang bere duit atanapi pare kacaroge teu malire lain salah jore-jore ulah kena nyai barang mending teu pira koeh odading kasalaki teh tengah hiding akibatna mata gering sanajan mereka indung lamun jeung sumput salindung tangtu caroge teh pundung terkadang nya ditundung lain awal ku merekna keheung ngabohanana ngan hayang alus manehna caroge tetep gorengna nyai sing hade ngawula kacaroge ulah nyela sing cara peut jeung gula supaya jadi waluya bubuhan jadi umat kudu lulus pada nikmat rarabi kudu dihemat sangkan pinanggih jeung rahmat gelis teangan panyari ngajan jiga kutumiri kena luntur kuka nyeri mata kang umangkeh diri iya sih jadi ingetan ngarah jadi karuntutan jauhan hawana setan nya panjang paduriatan geus tamat pihak istrina urang gentos lalakona kari pihak pamegetna ame sami tabiatna aparekna paring luang tapi ngan omongan goang da abah teu boga uang ujang nganyaa saawang-awang ujang sing harati kacida kapungkur ujang aduda tapi ayeuna mah beda boga kabeberat dada sing tanginas ujang nyaring manah ulah jongjon genah-genah kudu leukeun ngolah tanah tuncap tancep nu ngareunah sapanjang sukanya matuh sing nyaho di pangabutuh ujang jeung garwa sing tuku jeung sing boga tempat matuh kirang barang nyukup sepuh atuh ujang masing mampu da sepuh mah atos matu ti mimiti oge teguh entong loba nu dicekel ngan kudu rik-rik jeung wekel pigesanan boga bekel sumaun nambah artikel ulah era kuli-kuli atawa rek jual meuli da eta teh teu pamali malahanan kasab asli ari lampah jeung mertua samemeh can sawawa kudu saraga sanyawa ulah sok asa jeung boang ugar pagar pakarangan kurad kored ngalenangan sing aya manah sorangan ulangan tos piwarangan masing berag ulah kumpu sepuh boga lahan ampu ulah bukat apa eupeul habek
pelakan ku tangkal sampe lamun boga tanah kosong pek pelakan ku siki jagong ngarah urang bisa nyieun gedong laksana aya kahoyong melak jaat meureun ngareuy melak roay meureun mah peuy tangtu katuang katereuy dalumrahna di kampung mah kudu leukeun ngolah tanah pigesaneun pageuh imah bisa nyuguhan kasemeh sanes kara pacabakan komo bangsa pepelakan kudu ejeng pamajikan nu purah nyangungisikan geus asup kana pituah bojo teh papatih gua anu ngatur pikeun kuah urang raja nu ngabawa bangsa urang leleutikan lamun boga mimilikan terangkeun ka pamajikan ulah salingkuh tik-tikan ulah sok sumput salindung jika laku anu burung garwa teh sok jadi punung kitu teh kudu dibendung mun kabojo mere pelit tangtu selenyung kelit manan turut anggur sulit jalan rarabi pabelit tangtu jadi ijen-ijen lampah jeung tingkahna sejen lila-lila babernyen ka urang jadi teu ngajen jeung ulah rek nyeri kudu aji rasa diri kudu tiru laku meri lulus teu pahiri-hiri mun ujang rek nganyerikeun ka diri ujang entepkeun lamun bojo mangduakeun coba ku ujang rasakeun anak king gelising emot kana bebeling istriku nabi digeuing pigeunah na masing-masing sok lakulam ka sing sapuyuh tandaknya anu saestu istrimu soleh binati digangga